Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Ngurek. Let's listen up. Ngurek. Ngobor jeung ngurek sarua keneh neangan belut. Ngan aya bedana. Ngobor masuk di peuting tur butuh patromak atawa batre. Meh katingali belutna. Sedengkeun ngurek mah ti beurang. Rek ti isuk tepi ka sore kumaha daekna bae. Beda ti pakakas ngobor, ngurek mah make urek. Nyaeta kakait jiga keur nguseup jeung kenurna. Paranti ngeuradna sangkan bisa asup ka jero liang. Panjang kenur moal leuwih ti 1,5 meter. Nu sok ngurek teh nyaeta ti mimiti barudak tepi ka kolot. Sakumaha ilaharna, barudak mah lamun rek ngurek teh bubar sakola wae. Lian ti poe prema. Ini ti imah rek ngalabring teh aya tiluan atawa 5an. Maranehna leumpang mapai-mapai galengan, bari dodongkoan neangan liang. Upama geus manggih liang, sok bebeja ka baturna yen aya liang rek diasupan. Memeh diasupkeun teh urekna dieupanan heula ku cacing. Tuluy diulur cenah asup ka jero liang. Geus kitu urek ditungguan nepi ka 10 menit mah. Lamun aya belutan, cai dina liang sok ngaburial atawa nyaatan. Mun kitu teh nandahkeun urek ka dahar ku belut. Satuluyna rek urek dibetot. Ari geriwil teh nyaan urek aya belutan. Nu ngaranna surak teu kaampeuh bakat ku bungah geus bisa ngalablut. Atuh pohara baturna kacidapanaseun sarua hayang bisa menangkeun belut. Benang sia. Hei, tingali uing menang oi. Cek Ateng ka baturna. Sarerea nyalamperkeun hayang ningali. Mana ningali? Bener? Gede oi. Tembal baturna. Geus kitu mah maranehna dodongkoan deui. Beuki sumanget we barudak neangan liang dina galengan sawah. Meh diapruk nepi ka jauhna. Orokaya nasib sisit kadal mah geus totonggengan oge kalah ka panas tonggong balas ka poe. Teu meunang belut hiji-hiji acan, atuh mani ngalenghoy balik teh. Benang diitung belut meunang ngurek mah datara loba. Paling nu pinter ge tara leuwih ti 10 siki. Lain teu hayang loba ngalablut teh. Ngan nya kitu capek balas totonggenganana jeung cingogo. Meunang atawa lengo geus biasa pikeun keur nu sok ngurek mah. Da belut teu bisa dibade cicingna dina liang ti beurang mah. Ongkoh teu sakabeh liang aya belutan. Ku kituna ngurek mah keur tamuh laku eueuh gawe ari keur daek. Nya lumayan hayang dahar ngeunah kari lumpat ka sawah. Nu kedul mah tong ngaharep hayang barang dahar. Da nanaon oge kudu diikhtiaran. Itulah cerita ngurek. Terima kasih sudah menyimak. See you.